Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kapal wargi sadayana ahmatin simkuring wilujeng mancen sewang-sewangan dina waktas ayeuna. Alhamdulillah simkuring dina waktas ayeuna nyondong di leresan wewengkon Kampung Salajambe, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Dina raraga walimatul ars. Nah, ya di pali dia. Nah, kerja sarangna alhamdulillah serang pupuhu mana jalaran rambut tatayaan jantan teka tawis dina kamera. Iya teh pimpinan Depana Entertainment kersana Abah Depana. Oh, Abah Depana majarkeun tayang nyandung ngan teu wanieun nya si horeng da ibu negara oge jangkung badag ali salirana alit sieuneuun tuh saputra abdi tuh. Ieu janten manajemen di Adijaya nya alhamdulillah tuh ya Abah tuh lontosnya sapertos cilok. Oke Bah. Ya semangat Bah. Urang memulai seni Sunda Bah. Lamun lain kurang rek usaha deui. Nah gitu nya. Tuh ieu teh kolot uing ieu teh ya. Nya Bapak Uing kitu ari Padedi Mulyadi mah Bapak Aing. Nah lamun Abah Depana mah Bapak Uing kitu tah. Aduh sing sehat abahnya sing sehat salawasna nandir pinunjul Kang Depana. Tas para wargi hilap deui abdi teh sabilihna meriogikeun taneuh alhamdulillah di palihan dia baris diical taneuna mangga bade sabaraha hektar oge. Geusin ajeun tah ieu manajemen Adijaya sekaligus bojo abdi sing sehat selawasna kitu nya. Pokona mah urang silih doakeun, urang silih mihapekeun tekad ucap lampau urang mugia urang salawasna nyondong dina ulas kinanjar kawilujengan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu anu kapihatur, salam baktos, salam rahayu. Cag sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.